salah sawiosna mangrumpikeun hiji pintonan upacara adat karya pemuda-pemudi dusun Cirangkong Baris Dikawita. Beri tepuk tangan yang meriah. Jawan sing didoakeun anu keprok sing loba rezeki didoakeun sing disalametkeun dunya rahu akhirat anu keprok didoakeun sing dibangjakeun dunya rahu akhirat sing dibekalan dunya rahu akhiratna anu can keprok sarua ku aki moal dipilih kasihkeun didoakeun kabeh nu teu keprok kelekna sing nekok kabeh. Tinggal syukur bisa mereka doa. Gendak kita henteu sorangan ka dieu teh acang geuni. Bener.
Ini menisorangan di terminal Ciakan. Ini teh pada nanya di Sakano Gelo. Tapi nanti titikan bae da Gelo geus di bahola. Ari maneh sok ka Madangkara. Sok-sok doakeun heula itu incu urang. Eta tingali eta dangdanan menirang kedatang kedut kitu. Eta dangdan di mana batur mah di salon sania salon. Di non pona salon pang alus dari Sunda. Nah di mana eta dari yang di salon uci gutara kedut. Langsung ngahina kikieuan oge kagamelan Allah Subhanahu wa taala. Pan baheula aki hayangkan ini keur ngorana. Mending ini ditajong saeutik ngomong gak apa-apa sayang. Ditagor saeutik cantik gak apa-apa sayang. Nah, geus hirup rumah tangga incu 45 siki. Ditajong kulutuk aing adon ngomong kieu kasih mah teu neuleuh. Tong diturutan lagi maneh manuk kitu mah nya. Ditelepon baheula cicing lagi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Atraksi barok dari penonton sebelah kiri ini dibuka. Belah mana? Oh, rek malam nih. Kepanitia satu ada yang suka suara satu. Ipan Dimas dimohon untuk bersumber suara. Ipan atau Dimas dimohon untuk bersumber suara. Kepada Nayaga Atraksi Barok untuk bersiap-siap. Setelah ini ada apa nanti? Setelah ini ada pencak silat. Siap? Beri tepuk tangan yang meriah. Boleh ya.
Yang lengser gagal. Nari manis. Marek nari terus. Di kidungan heula di paluan isi saya.
Ay. Dia naik tampil wae. Terus parulas untuk bola rasa. Tampil mau istirahat malam. Pintonan dina kategori senam pencak silat dipintonkan ku saudari Yaya.